alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng aya jelema nu jahat dek ngaroga hala ka awak orang lawan. Masya Allah. Atawa dek ngarusak anggota urang, leungeun urang, cili urang, irung urang dan lain sebagainya selama urang mampu ngalawan lawan. Nu mantak Kangjeng Nabi ngajelaskeun ahabun nas asyadduhum pangleuwih dipake karesep-resepna manusia nu panggagahna. Mantak kudu gagah jadi jelema mah ulah puluh ya puluh ya. Gagah tuh. Ya Allah, deuleu Saddam Hussein gagah. Ulah pun eleh jeung menangna lain urusan, tapi kagagahan Saddam Hussein diakui dunia. Kitabus siyali wa dhammanil wulad. Ye hiji kitab rek nerangkeun sial. Di Sunda pake kacapangan. Sial amat aing poe ieu dagang rugi. Sial amat aing poe ieu tikus ruk. Sial amat poe ieu aduh cinta aing dikembalikan. Ditolak urang. Iyalah bahasa sial nu sok dipake ku urang Sunda. Melayu ge aya sial banget gua. Sial, bahasa sial. Nah, horenganan dina fikih aya sial-sial teh huwa wal musawalah al istiqalatu wal wuthub, yakni nyerang ngaluncat tujuanana ngarusak. Mantak aya nu ngamaknaan neja'ala atawa ngamuk, maksudna dek ngarogahala. Ieu leuk diceritakeun di dieu. Masya Allah, lengkap. Jeung deuk jaritakeun tentang tanggung jawab para pemerintah terhadap rakyat-rakyatna anu nyana siap untuk mengurus seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke telah disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran dan bahasa, tetapi satu tujuan. Dipimpin ku seorang RI1 presiden ngaranna saat ieu teu asing deui, terkecil di dunia, ialah Presiden Jokowi. Nyana kudu bertanggung jawab sa Indonesia. Masya Allah, kumaha engke di akhirat mun teu tanggung jawab. Atuh gubernur sa provinsi, bupati sa kabupaten, camat sekecamatan, lurah sekelurahan atau desa, erat sa RT. Tanggung jawab. Masya Allah. Lengkap dengan para menteri-menteri. Kemudian sampai ke terbawah pamong-pamong desa untuk mengurusi masyarakat seutuhnya. Digaji presiden teh ku urang, digaji PNS ku urang. Pemerintah teh adalah hadam-hadam urang.
hadam urang raja nyanda hadam urang. Jadi lamun urang boga urusan anu ngalaksanakeunana nyana nu berkaitan jeung birokrasi. Lamun beres salamet di akhirat, mun teu beres areng dihurungkeun, ditiupan, nyanana disate kati. Moal kebel sih paling 1000 tahun lah. 1000 tahun akhirat. Masya Allah. Iya. Dicaritakeun gerage tentang pertanggungjawaban pemerintah. Allah karim. Aya kekacauan di dalam negeri, aya menteri dalam negeri, aya pertahanan, ialah polisi. Kekacauan anu hubunganana luar negeri, aya menteri luar negeri jeung aya TNI untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan anu timbul di luar nagreg. Tasik berarti luar negeri. Rapih sebenarnya Pak. Ulah nyaritakeun tentang negara Islam khalifah atau demokrasi. Demokrasi bae heula laksanakeun sanajan eta negara demokrasi lain negara Al-Qur'an, lain negara Islam, heg-heg bae heulaan ai harayang jeung daraek mah. Tur aman adil asal ngalaksanakeunana secara jujur jeung adil. Karasa ku masyarakat bahwa urang teh boga camat, karasa ku masyarakat urang boga bupati, karasa ku masyarakat urang boga gubernur, karasa ku masyarakat urang boga menteri jeung presiden. Lantaran naon bae kebutuhan masyarakat ku pengurusna diurus secara intensif, secara rapi, sehingga masyarakat tentrem adem ngeunah. Nailah bab sial, kitabus sial. Lamun aya jelema anu ngamuk, teu puguh teu karuh, hendeuk ngabunuh seseorang, atawa aya jelema deuk ngarusak anggota seseorang, atawa aya jelema deuk numpakan cewek nu lain tumpakeunana, berarti dengan hasem, dengan kata sobralna adalah endek memperkaos. Siapa bisaan bae harapal bahasa kos kitu teh. Endek menggagahi. Aya bapana maca koran jeung anakna, dibaca ku bapana rada kenceng macana. Seorang laki-laki menggagahi seorang wanita. Anak mah pentingnya budak leutik. Gagah amat ya Pak ya. Bisa menggagahi begitu, Bapak kok enggak menggagahi sih? Kan teh nyawana naon. Mantak sing hade. Urang mun baca deket budak sing hade bahasa menggagahi teh naon pajar gagah bae. Okos di sisi jalan loba kuari mah obat kuat gitu kan. Atuh anakna kan kakarak bisa maca sekolah SD kelas 2. Obat kuat, Pak beli dong Pak buat saya sakeuna. Biar saya kuat. Tolol teh coba. Pajar kuat naon beureun. Entak ulah sambarangan tah.
engke dibaca ku budak pajar kuat ninju, pajar kuat gelut atau kuat awak, sehingga ngomongnya nah beli dong Pak buat saya. Cek bapak lain paranti sia tah mah atuh, paranti bapak kolot sia tah mah. Salah. Hatak teu barang sabarangan nyeun merek teh. Atawa jelema neuk ngarusak harta. Da ieu lah jelema-jelema anu neuk ngarusak meunang ku urang ditahan. Masya Allah, meunang ditahan ku. Jelema dek ngarusak ka urang, dek ngabunuh ka urang, sekuat tenaga ku urang lawan ku urang. Komo lamun ku kafir mah ulah diantepkeun awak urang ditipencit ku kafir aju cicing bae ngalawan urang bae syahid. Syahid ulah sok cicing bae ka kafir mah. Lantaran man qatala duna damihi fahuwa syahidun. Jelema anu ngabunuh duna damihi ay li ajli damihi, lantaran ngajaga darah dirina fahuwa syahidun. Man kutila terbunuh duna dami karena ngajaga dirina fahuwa syahidun. Wa man kutila sahaja jelema anu terbunuh duna mali karena hartana bahwa syahidun. Urang keur mawatas di Jakarta, kemudian aya jelema ngerebut dilawan ku urang, gelut jeung urang kebenaran apes eleh urang syahid urang mun paeh. Masya Allah karim. Atawa urang keur mawa pamajikan urang atawa mawa anak urang, kemudian pamajikan orang anu ngerebut batur, sanajan nyanana ada dampak urang nak kuru tetep ngalawan bae. Ulah diantepkeun bae ku urang teh, waduh pamajikan dibawa aing mah jasa kieu ayana geus ku aing diikhlaskeun. Aduh naonan ari keur bobogohan sampai di mana akan ku kejar di kau. Pokoknya bah, urang nak kuru, siapapun yang mengganggu kamu, taruhannya nyawa. Amboh, kerbobogohan mah pohara jasa. Langit yang tinggi akan kudaki, lain gunung deh guys. Hiber merenyana. Lautan yang dalam akan kuselami, amboh tekira-kira. Siapapun yang akan meroga hala, aduh meroga hala, nyawa taruhannya. Kerbobogahan mah geus kitu, barang geus boga anak dua aya nu mawa, udah dah buat lu aja dah, gua mah udah apa namanya tahu ini dalamnya dah. Ulah kitu atuh, tetep pertahankeun. Urang dicabok-cabok deui nyana, urang ditikem-tikem deui nyana. Kabeneran urangna leutik jeung teu boga penca, puasa tilok deui, katikem dibunuh syahid. Masya Allah karim. Lahu dafu kulli sa'ilin ala nafsin, wajib bagi nu mampu menang ka jelema nu dirogahal, anu diamuk nu dirusak ku seseorang anu jahat, menang dafu kulli soilin, ngajagaan nolak mengantisipasi ngalawan tiap kajelema nu jahat anu ngajahatan ala nafsin dek ngabunuh awak-awakan. Tahan ku urang, ulah diantepkeun bae awak urang rusak. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, ulah diantepkeun awak urang rusak. Ku batur ditoelan bae ge dek dibunuh urang cicing bae, ulah komo ku kafir mah lawan. Wajan ku kubege ngalawan bae, menang. Urang berarti luhur agama urang. Eleh syahid. Masya Allah, terutama ku kafir. Padahal mah lain kafir bae anu jahat nama musliman kana au kafiran.
muslim atau kafir, akilan atau majnudan, berakal atau edan. Kan di hukum Indonesia mah kuari di hukum Indonesia aya jelema edan ka urang ngababuk, urang kudang dibabuk deui, kemudian gelut urang tak nyana eleh ju dilaporkeun ku dulurna, urang ngalawan nu edan kena sanksi di Indonesia mah. Sebab lain negara Al-Qur'anul Karim, serba salah kan urang ngalawan nu edan teu dilawan nyana endek ngarogala ka urang, dilawan urang kena sanksi. Cek nyana nanaon atuh nu edan dilawan atuh jelema teu boga akal, apa endek kabunuh urang. Ketika ku urang dilawan manehanana rusak, laporkeun urang kena sanksi. Nu edan dilawan serba salah. Iyalah lain hukum Allah mah. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika hubul khasirun. Jelema nu ngahukuman lain make hukum Allah rugi, rugina di dunia rugi, di akhirat rugi. Ieu di Indonesia. Kajeun ai dararaek bae ieu keur carita hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aya jelema nu jahat deuk ngarogahala ka awak urang, lawan urang. Masya Allah. Atau andek garusak anggota urang, leungeun urang, cili urang, irung urang dan lain sebagainya, selama urang mampu ngalawan, lawan. Nu mantak Kangjeng Nabi ngajelaskeun ahabun nas asyadduhum, pangleuwih dipake karesep-resepna manusia nu panggagahna. Mantak kudu gagah jadi jelema mah ulah puluh ya peleye. Gagah tuh, ya Allah, deuleu Saddam Hussein gagah. Walaupun eleh jeung menangna lain urusan, tapi kagagahan Saddam Hussein diakui dunia. Eta keur carita ngamainkeun politik sampaikan ka dibunuhna. Bung Karno di urang lain leutik-leutik jelema gagah Bung Karno. Can aya tandingna kuari. Menyatukan dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai berbeda-beda adat jeung bahasa, ras, warna kulit, tetapi ku Bung Karno bisa disatukan jelema ngahiji, Masya Allah Karim. Kuari tinggal neruskeun doang paberencai. Kagagahan Bung Karno bisa nyatukan ti Sabang sampai Merauke, lain leutik-leutik negara. Berarti hebat Bung Karno. Dengan Pancasila jeung Bhinneka Tunggal Ika ngahiji jelema. Agama Islam jeung Kristen ngahiji, Katolik ngahiji, Buddha ngahiji, kahiji BKB tunduk dengan keputusan Bung Karno. Setelah dicekel kuari ku kepala negara, terus ganti ya Karim Aceh hayang misah, Medan hayang isah, termasuk Banten geus aya kelemeng-kelemengna hayang mararisah. Kemudian anu jelas Papua hayang misah. Kunaon situ bisa dihijikeun cara Bung Karno. Boga naon eta Bung Karno nu kadeuleu kurang mah boga itek pendek doang. Boga keris. Lain sambarangan eta teh keris teu hayangeun Bung Karno mah datang sorangan kerisna. Kuari cenah di mana kerisna? Naon sia nanyakeun keris eta? Jadi dukun sia. Teu kudu ditanyakeun tah. Ieu Bung Karno masyaallah luar biasa. Iya urusan karusakan dunia. Urang kudu terima kasih sabenerna aya jelema anu gagah. Sabenerna polisi lamun hebat menanganina mangheulana ka sorga. Sebab loba jelema anu terima kasih. Ketika aya jelema deuk dibunuh, aya polisi tembak ke polisi. Ketika aya jelema deuk ditampiling, aya polisi tahan ke polisi. Ketika aya jelema deuk ngerebut motorna, lapor ke polisi, polisi segera tembak. Mantep jasa kan? Hebat polisi. Luar biasa ieu polisi teh. Urang leungit motor, lapor ke polisi. Wow, bangun sacicet. 3 bulan teh ditangani. Di ditu teh mah di Papua. Kokocoranna mah di urang.
beres polisi teh. Masya Allah Karim terapi-rapi datang ke ayeuna malah makin gejolak polisi tinggal polisi berarti penangananana kurang intensif teu kondusif negara teh pertahanan dalam negeri aya pertahanan luar negeri aya tapi kekacauan makin menjadi-jadi ISIS geus asup ka Indonesia ini kumaha coba. Ayo coba bom bunuh diri luar biasa loba di urang. Nu endek ngarencanakeun demo-demo ke DPR ambalaya. Senjata-senjata anu ilegal loba jasa di Indonesia. Endek kumaha coba polisi tinggal polisi. Polisi tinggal polisi, tentara tinggal tentara. Lamun polisi hebat diheula ka surga. Tapi ingat ke Hasan Basori kerdiuk baik aju liwat polisi cerik begitu cerik liwat ditanya mama kunaon liwat polisi cerik Masya Allah bersyukur ke Allah adana kulat jadi polisi emang kunaon gitu di akhirat panggilan ka neraka polisi Hasan Basori ya mah hampura ka polisi urus waju manehna keluar di kepolisian ulah terus bae sih ka neraka tinggal neraka geus lah nekat habak lah ieu keur cerita ahli sufi seperti itu kulantaran naon meureun tindakan polisi teh di luar aturan syariat lolobana seperti kos itu. Dari polisi anu jujur mah atuh wah. Nah ieu urusan-urusan kitu dunia. Urang sangat terima kasih contohna kieu bel. Baheula diturunkeun nabi setiap akhlak manusia moral manusia bejat selalu diturunkeun nabi ku Gusti Allah. Ketika Nabi diturunkan tegancang diterima ku hamba-hamba ku kaum bala dibohongkeun terus bae nya nama berdedikasi terus teu pernah mundur satu nabi turun deui dua nabi kaumna tetep bae ngabohongkeun tilu nabi tetep ngabohongkeun Masya Allah teu eureun-eureun dibohongkeun lamun nabi sampai 10 nabi teu pernah dipercaya ku kaumna bohongkeun deui dicaci baki atuh komo urang nabi lain wali lain sapira kiai ge boga dalilna hadis dagengan innamal amalu binniat doang parati muludan teh hiji doang hajuku manusia ku kaum teh dicemooh ulah kaget sebab baheula nabi bae ge dicemooh. Terakhir cek nabi teh teu nyararahon horeng kaumnya Masya Allah hei dulur ieu kula sebagai nabi diturunkeun ku Gusti Allah tita dakwah ngajakan ka Gusti Allah bertauhid ka Gusti Allah sebab Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi naha atuh make ditolak teu hayang kami mah neuk nyekel agama karuhun kami bae duh cek nabi kuari kukula dek dicontohan naon lamun maneh keur cicing keur diuk di tukang aya orai kula nyaho orai tersebut teh endek ngagegel anjeun haju kukula di bejaan hei hudang sia aya orai gegeran hudang maneh ka kaula teh terima kasih apa nyarekan kudu terima kasih cek jalan teh sebab lamun eueuh ente mah tuh kula beureun digagel ore pae bagus mun maneh keur diuk atawa babarengan jeung babaturan 10 20 jol aya maung datang ka dinya kula nyaho maung tedek nerekam aranjeun ku kula di bejaan hei saudara-saudara segera lari lantaran aya maung maneh bakal lompat atuh kula haju sanggeus lompat maneh salamat teh dek terima kasih ka kula terima kasih sebab naon tuh sieun rubusa awak kaula besi pae
Nah kukula di bejaan maneh teh supaya mangeranan ka Allah sebab lamun teu mangeranan ka Allah aya seuneu. Kumaha tah lamun kos kitu? Lah bohong tah mah. Tuh. Jadi ngan sakadar urusanna dunia bae. Ketika kiai kuari ngabejaan, hei, aya orai taya orai, lumpat nyana. Hei, ulah kenceng teuing, ngegejebur sia. Ieu jalan teh jalan buntu. Alhamdulillah segala rupa ge. Ketika aya seuneu kawuruan, sia lumpat kabeh alhamdulillah lantaran hayang salamet. Tapi ketika dibejaan, hei, maje, ulah ngridit eta jahanam. Nyulucus bae. Sia nyaho nyulucus. Nyulucus. Kuari gaya ki hajina eta nyulucus. Nyulucus bae. Hookan keneh ka awak digegel orai di dunia dibandingkeun jeung digejeburkeun ka neraka jahanam. Pikir kotak. Ulah-ulah orai aya bayongbong bae bayongbong. Bayongbong teh bahasa urang. Mun bahasa belah ditu mah ngaranna kalabang. Kalabang bayongbong. Urang keur diuk, atawa Zaid keur diuk. Ded, udah enon kalabang. Oi, dede aing bejaan. Kalabang bae nu leutik. Masyaallah, gegeran bae nyokot di Samsu tajang sia. Emang kudu terima kasih aing geus sia. Beuh aing mah. Lamun leuweus sia atuh geus aing mah wani aing di Samsu tajang sia. Kadieu anu 9 ieu mah hiji bae. Sia lah jawa nipu ka aing. Loba-loba dek ya. Aing terima kasih Samsu hiji. Lamun digegel kalabang maka dokter sabaraha juta. Tapi cukup ku Samsu bae masalah lah aing mah geus. Karena Allah aing mah geus. Di bejaan kalabang mah alhamdulillah. Tapi ngaji sing hade ulah resep teuing nyekel HP. Gede bohong. Teh HP teh eta teh jahanam sebenarnya mah. Tetep bae sieunan kedeh ku kalabang tibatan neraka jahanam. Ki Haji goblok tah pokokna. Bloon sama dia. Lain seuri sia. Ya Allah. Kurang kumaha ngabejaanana kiai supaya ulah ngagejebur ka neraka. Ya Allah ya Rabb, lamun geus cara ke zaman ayeuna urang teh geus teu peduli jasa. Aya jelema awewe kemudian di pasar aju tasda direbut ku batur. Jelema kuari geus teu peduli, ih nafsi sia-sia aing kuari. Jelema naik motor jaga kubu 2 motor. Kemudian di tukang loba jelema nu liwat. Nyaho bahwa eta teh motor keur diribut, keur direbut. Ih nafsi sia-sia aing mang deuk nyalametkeun awak aing bae. Kuari zaman. Mbah belah kamari mah keur kula leutik keneh jelema peduli jasa. Mun aya jelema maling sapeda teangan, kapanggih keur maling da geus langsung bae. Eta lah baheula mah masyaallah karim. Baheula ge baheula kamari peduli jasa. Atuh cukup ku titir mun aya pamalingan teh. Aya nu leungit motor, aya nu leungit sapeda, dipicung nihtir unggal desa. Asal kos kitu bae berarti pamalingan. Gelam nihtir. Terus tas digadung nihtir. Tong ka dieu sepatan nihtir. Cak pamalingan, waduh aing geus di ka mana ieu? Deuk lupat ka mana ieu aing? Nah, etalah pamalingan teh jadi sieun ku sebab aing ieu geus naon kitu ngaranna dilingkung ku tihtir hebatan tongtrong daripada HP. HP kuari kurang kumaha. Tang teng tong. Jaga di sana. Ja lolos bae. Lolos bae tah nu madak gunakeun deui ku adi tradisional. Tongtrong. Aya pamalingan nongtrong urang. Tongtrong teh ya aya sababaraha rupa loh. Titir ngaranna pamalingan. Lamun trong salat berarti. Nah, lamun trong ngariung berarti. Beda-beda eta suara tongtrong ge. Ih. Siapa tuh percaya jasa ka aing heran. Aya orai di bejaan, terima kasih.
aya kalabang di bejaan hatur nuhun, aya kala jengking dek jakib kurang di bejaan luar biasa. Kemudian aya orai hatur nuhun jasa, tetapi di bejaan aya neraka jahanam. Cuek-cuek bae aja loh. Cuek-cuek bae sakieu ge ngararaji sia. Komo mun teu ngaraji meureunana. Main tumpakan-tumpakan main meureun. Sakieu ge ngararaji gene, ya masyaallah kari. Nah, iyalah Zaid kuari teh didatangan ku penjahat. Ternyata penjahat eta teh deuk ngabunuh Zaid. Maka bagi Zaid sekeras tenaga ngalawan, sekemampuan lawan. Masya Allah. Ketika Ki Zaid ngabunuh, Ain qatalahu ketika Ki Zaid didatangan ku penjahat terus dek ngabunuh Ki Zaid. Ki Zaid ngelawan jogol Ki Zaid jeung penjahat. Ternyata Ki Zaid Masya Allah lantaran pernah cicing di Bogor Batu Luwaya boga Cimande asak Cimande loba nu cicing di Bogor ge ngan dagang salak atuh teu beres. Ieu mah bener-bener belajar Cimande. Tambah dari di Jakarta besi. Mantep jasa. Jadi musuh teh sagilek ke Ki Zaid teh. Kabeneran Ki Zaid pernah puasa hizib. Wah, leungeunna teh lamun ditampilikeun ceger bisa pae. Lantaran nyana nyoba hizibna bae baheula ka tangkal cau. Beres puasa 40 poe hizib ditampilikeun ka tangkal cau, cek tangkal cau garing. Tangkal cau garing. Sebab nu nampilina geus garing tadina. Garing tangkal cau. Nah eta hizib jadi berarti geus kitu teh. Baheula mah keur leutik teh doh, lamun nyoba ilmu teh ka kotok karak turun teh anak kotok. Anak kotok kan lamun dicokot ku urang baheula kotokna teh. Wah, ka urang ngabinti. Urang mantas wiridan, cekel anak kotok. Kotok ngabinti. Kotok hiber ka ditu. Tah eta jadi berarti teh. Haji Pendi baheula pernah. Pernah eta, cekel anak kotok, dibintih ku kotokna. Datang ka mengsretan kotok ngabinti. Dibujur mah eueuan we nyana tetep berarti terjadi ya di teh bos henteu kudu ngaeuh asal geus kotok kabur geus sieun kotok tah eta teh ngaranna jadi bos kitu nyekel tangkal cau garing tangkal cau. Nah Ki Zaid pernah nguasa hizib di cenah kieu hizib da ulah harus nyaos ya henteu cenah kula ieu deuk puasa bae alah ulah yang naon tuh sia deuk demo cenah kula ka Jakarta ngademo naon Ahok jageus turun ku ari mah ampiling ku Ki Zaid penjahat joder kleyang cekel ku Ki Zaid geus eueuh pasa cepae mah budak kumaha tah anu tadina ngabunuh teh kena sanksi kisos buluh deui tetapi kulantarannya deuk ngaroga hala penjahat deuk kabunuh bebeneran deuk kabunuhna pesol geus diagagkeun atau belati geus diagagkeun nyaan nya mah kabunuh teh nah dilawan ku Ki Zaid sebab Ki Zaid mah kahebatanna lain lalaga ditembak ku penjahat teh tembak saha nu nimpuk jeung atul amat jago da Ki Zaid sia cak penjahat teh pugu pistol tembak dia sekali geus tak ceger lalagaan budak ieu naonan cekeuna hebat Ki Zaid eta ya Allah barang nyeuleut teh sia horegana tembakeun ka dadana ceger naon ieu pitek teh naon cekeuna berarti sirik kaburu aing beneran ieu mah ieu langsung bae ceger hai kumaha tah fa in qatalahu lamun Ki Zaid ngabunuh ka penjahat anu tadina penjahat deuk kabunuh jana palago mana
tidak kena sanksi sama sekali. Aman. Lamun cak agama aman, di dunia di akhirat pun aman. Masya Allah Karim, sampai ka dieu agama Islam untuk supaya rarapi tatanan kahirupan bertetangga, bermasyarakat, bernegara, sehingga negara memberikan keleluasaan ketika disidangkan seperti eta keayaan anak aman, masalah. Ya Allah ya Rabb, ulaning deui kakarak awak, puguh kakarak leungeun dipiteskeun ge lawan ku urang, atawa neuk karoga hala kaparji urang termasuk zakar dubur lawan ku urang, atawa harta urang dek disabat kunyana, dek dipaling kunyana, digarong kunya lawan urang menang ngalawana, sehingga bae nyana fala doman teu aya katempuhan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina pangawasan ieu kaleresan aya tamu anu mendadak, tamu agung. Hiji Syekh Aziz Abidin Al-Husaini Syria, anu manehanana berdomisili di USA Amerika Syarikat. Nomor kedua Syekh Aziz Al-Kubaidi Al-Hasani Maroko ahli Torikoh. Nah, nu bakal datang dua Aziz, tilu menantuna Syekh Aziz, Syekh Basar Arafah. Jadi ayat tri Aziz, tiga Aziz. Penerjemah adalah Kitu Habib Muhsin Al-Munawwar dari Semarang. Kaleresan rombongan Syekh Aziz Maroko, muridna 4 orang, kemudian jeung istrina 1, kemudian anaknya. Alhamdulillah, di tengah-tengah orang aya tamu di Syria, Amerika, kemudian di Maroko. Deka Maroko orang jauh, pokoknya orang ketos mah bisa ke Maroko, mahal hargana. Tetapi saat ia aya di tengah-tengah orang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu pengajian saat ini dipending mengenai tentang penjabaran sial, dilanjut minggu hareup insyaallah. Saat ieu urang kadatangan tamu agung, insyaallah urang suhunkeun tausiah-tausiahna naon anu ku aranjeunna bade dicaritakeun seputar keliling-keliling manehanana. Ieu sadayana ahli thariqah, masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sate acan dilanjut sim kuring nyuhunkeun bisi aya baca